sia mah batur diledek. Ai babang manehanna ka Cileunyi meuli galeno. Gelak sia. Naon? Jero lubang buaya kolot. Kudu aing dahakan arwana kolot. Iya. Atuh teu nyalakeun ka urang telageun mah tuh tinggal eta. Ari cek aing teh deet. Jero kolot. Halus ya. Sadi. Eta sadi yang kali Pak Aing. Saeta. Ayo lupa. Eta sadi. Nulala aja modal. Eta budak teh naik tulungan atuh dia. Astagfirullah. Ada budak dia yang tulungan. Eta saha dia aing mah? Aing geus lupa jelema ka ieu. Gusti. Gelak. Siar ngobor kapan aja. Ngobor maling ka dia ieu mah pusat hiburan gitu. Sama mamawa lamit ya. Satuna. Ieu budak saha ya aing mah lepas? Teuing. Oh nyaho aing mah ieu. Budak PRW saya ieu. Iba budak ibu Lina kaciri juga awakna ge sarupa. Nah ta. Lain lamit aja naon atuh? Belegong di sanggana bet belegong sia. Iya. Siapa itu parupa budaknya. Ayeuna hiji aing mah tigusru karek kapulah di sarua. Lah kena tikusur ka curang. Aing maneh saha ya Daripada modalna tanah sia. Ya. Aing maneh saha? Hah? Kemudian aprak-aprakan ka dieu sakaya. Hei. Naon? Iya sesodot. Iya kan. Selekut man. Aing baru ka. Anu maju. Selekut. Naon eskalator gitu sia mah. Selekrek teh. Kos nu wawu sia Bang. Oh. Benar. Ieu teh budak Naomi. Hah? Budak Umi. Umi Abi. Nya ti Pak RW. Kita RW mana sih? Bapakna Pak RW Naomi. RW mana? RW mana? RW mana? RW iya. Sedih. Anak ibu Lina. Nya eta mohon. Palingan sarua aing. Mantap na nih. Nya henteu ka Cecep. Cecep. Ieu teh Pak. Tah, tinggal itu. Naon ieu? Oh, tinggali. Kapan kita dina Milangkala ka 41 desa Kebon Mangu ieu teh jang. Nya ieu mohon. Tuh. Nya henteu kepala desa. Pak Parasmita. Eta teh Naon? ibu kepala desa saha ngaranna? Saha Ibu Rasmita. Nya tolol. Saha cek maneh? Ibu Nita. Ibu Nita. Nah. Pan Pak Kades teh inget we Rasmita. Eta mah lain hati naras inget yuk belegu. Eta mah Nita teh ngaran Pak Kadesna Rasmita. Semalin ras inget kan Nita, ras inget kan Nita lain teh. Oh. Jadi ulah make Pak. Lamun make Pak mah Parasmita. Lamun make Pak kadua Parasmanan situ. Siap kan hakan. Ya ampun sama akan. Emang wau jeung Pak Kades gitu. Itu kenalan dari Saya naon tembok. Ieu teh geus ieu teh di 3 kelas kita tinggali. mana? 3 kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Tiluting Pak. Itu mah di luar eta parkirannya. Lain parkiran juga teh. Gabung ada dohon. Emang wow gitu. Itu teh lawan mana geus teu kuat kana kamera. Kita mau uji nyali gitu. Ulah singkeun eta. Emang mana jeung Parasmita luhur lain. Jeung Parasmita Palurah luhur lain. Oh, eta mah euy mah tuh.
dulur. Asa keluarga. Pan diomongkeun bege dulur lain. Keluarga tolong. Sok keluarga teh dulur nah baris naon teh ka Paras kita teh paris mamang, uak, akang. Tarolon. Segitu jelas keluarga. Kok keluarga teh nah. Astagfirullahaladzim, sedep ngerti wae aing mah. Kasep tolong Lah aing mah keur jelaskeun satu. Maksudna keluarga kumaha ieu teh? Keluarga kumaha tuh? Paras mita teh uing masa keluarga. Oh, keluarga kumaha aing mah kitu salah kieu salah. Uing teh amang ka bumina. Heeh. Calik di payeun. Heeh. Rajul paras mita. Heeh. Tipa ieu teh pade Pak Kades. Heeh. Dipengker kawin langsung aku. Nah, Keluarga. siapa yang Diusir jurik saya kira gitu mah keluar dia. Goreng tolol sih tah. Keluarga. Aku sidik eta jelas. mana teh ulin ka imah Pak Kades? Mohon. Ya ke diuk dahar imah teh. Ya ampun. Torojo Pak Kades dipengker. Tukang. Bari ngomong naon? Keluarga. Geus teh. Eta mah lain keluarga aku dulur lain, eta mah ngusir teh. Ngusir get out teh. Keluar mah maneh. Keluar ke moneh. Oh. Lamun aku dulu lain gitu, lain keluarga. Duduk we Gitu. Sabaraha gue teh. Lah nama temuncak ya. Atuh da Pak Kades teh rewasan hidup teh. Emang naon? Supaya budak jamotan. Pak Kades ieu mah sanes jangot. Naon? Akar runtuh. Belenggung deui. Tawing tah, eta mah wing mah. Jadi diusir maunya. Aduh, usir ke Pak Lamun Kades. cek masa wing mah mantuk mah sia gitu. Oh, gitu. Pantesan mawasa punyere. Eta teh bener ngusir. Ngusir eta teh. Puas ngaras nita. Aduh, siapa? Pak Kades aya sopan. Pak Kades. Amperungnya. Amuran. Lamun arek nyanjung Papa Kades ku lagu teh sopan. Oh, Rasmita. Oh, Rasmita. Lain Rasmita tolol. Carmila. Tolol sarwana. Alhamdulillah. Eta naon Pak Kades? Ieu teh nama DP-nya. Lagu kijual teh. Apa? Pak Kades. Pak Kades punten. Naon? Ieu teh panuring teh tiluannya. Gitu. Ikarek dua langar. Punten Pak Kades punten. Punten ah, ieu kan diangkat poe. Kemae tuh. Apa nih bere? Kemae tuh. Tuh ya. Di bere. Dengekeun. Kamari keur manggung. Heeh. Imah duk batur di ditu. Anu nyawer. Di berenya. Oh, dipesakan. Isungna teh ngajenuh ingat segede dulu. Tuh, ketemu si anu nyokot. Anu nyokot ku sabelahna. Dipesakan deui. Isungna sirahna ngaleungit. Daripada mending cari aman. Daripada pekat hulu sia. Daripada penyentuh. Itu budak mah. Ari piti dicopot ku saurang deui. Ngomongkeun. Di orang. Asupkeun pelebas. Isukna teh nyaho tuh. Kunaon? Wah burayot. Berkurut. Burut. Ih, naon asal kaburayot teh? Burut. Naona teh. Kanyut. Kanyut mah burut. Gedes. Geus takdir eta mah teh kitu. Bisa tak bisa. Pican sia. Pican nya gitu. Eta mah takdir di kitu. Pak Kades. Ini yang balikan deui. Hayang nyebut takdir. Jangan nyakal dah. Oke, saya buat hiburan mah. Hiburan. Pak Kades sapunten ya atur nuhun pisan. Mugia sing barokah. Amin. Sing kagentosan. Amin. Sing namian. Siapa teh kena tunggungna. Mudah-mudahan gitu ya. Wat. Sing langkung amanahnya. Nah, gitu. Dina memimpinannya Badia Waluya. Kalau iya, Mas. Ya. Nuhun.
sama datang-datang ari weukeun ka dieu. Urang teh teu keur hiburan kuat dina raraga tah tadi dengan Nah, dengan itu milang kalah. nyaho milang kalah teh maneh. Lain milang duit kalau sih teh. Duit mah geus diamankeun. Ari milang teh ngitung, Tuh. ari kalah teh waktu. Waktu. Pas begitu meureun dihitung-hitung waktu ayeuna teh desa teh ka 40 tahun. Nah, gitu. Heeh. Desa Kebon Mangu, ada lain Kebon Cengkeh sia. Cek sate ngomongin Kebon Cengkeh. Tapi ini nasa can nempo manguna belah.